Usaha pelihara teh ieu teh. Jangan kapol eueuh ieu teh. Usaha kudu kana naon atuh nya? Barongsok euy. Kana rongsok we kitu nya. Lumayan lah bari balik lah tambah lengok. Usaha aja. Rongsok barongsok ieu usahanya ieu bogana. Kana rongsok we kitu euy. Daripada eueuh euy. Usahanya ieu jamanna nya bogana nya. Punten. Punten. Mana? Kang, mana rongsok nu saya? Iya mah yang pamulpeun yang usaha gitu. Oh, nuju milih rongsok kan? Muhun Kang, abi teh kalaresan abi teh keur ngidar kapol ka dieu teh tapi kosong teu araya anu teh nuju acan musim meureun. Lah ieu mah burabari we samari ngalangkung gitu kan tambah kosong teuing mobil gitu geuningan. Manawi atuh bade dical rongsokna. Oh, manggai peryogi mah. Maksud sabaraha sadayana kan? Geus we kieu ayeuna mah lah da diborongkeun nya. Hah? Paling meureun dia kena 200-an lah. Nya sok atuh kan? 200-an we paling nya. Mohon 200-an. 200-an. Kan meureun wayahna meureun abi ni tipu lah, abi tidur heula ka paling ditu. Siap, abi candakeun di ditu sadapnya. Ulang lami. Tipu abi dicandak deui ka dieu. Mohon. Mohon. 200.000. Bayan tepuga-pugu menang milik 200.000. Mana sarap sokna? Nah, Oh iya. Wah, maya rongsok ieu mah. sok. Ieu masa paling ge 300-an. Ya heueuh atuh. Ya aluminium tah. Heeh. Geus Harus kena tanah buah mah. aing Ya, kudu kok. duit. Bisa. Heeh. Heeh. Wah, mayan euy. Ieu aya batian mayan ieu mah. Gede ya. Oke, ini rongsokna. Naon ieu di beberkas kieu? Menang meuli urang mah. Menang ulit ti saha? Menang meuli teh si Isal. Sok aing kehet ieu geus dibalik ku aing tadi teh si Rongsok Didi. aing kumaha ieu menang meuli. Geus dibalik ku aing pasti diduitan ku aing tadi 200. Si Didis. Si Didis pan gua bikin rongsokna genan. Tanyakeun ka si Isal emang rongsok si Isal. Ih, geus diduitan ku aing ieu mah. Tanya naon urang ieu mah. Geus diduitan ku aing urang. Anjing.